Ya Salim Qaqtaha mutlaqan abada wa ma tasa'aba. Kula mandek dongeng manggihan hiji cerita kaget kakaget teh kieu. Aya hiji jelema asup ka sorga, barang asup ka sorga ngalamun. Model kan ka sorga ngalamun. Atuh model mah jadi sorga ngalamun. Di sorga mah lain tempat ngalamun. Mun di gerendeng jangan ngalamun bejeuna. Di sorga mah lain tempat ngalamun. Sebab naon nu dilamun atuh ja aya. Ndek ngalamun ke naon gedong kurang kumaha di sorga. Ngalamunkeun kendaraan, ya Allah, kendaraan naon atuh di sorga. Kijang mah geus moal hayang. Ya moal hayangeun kijang, hayangeun so teh urang gerendeng nu susah. Ya nu sugih mah kijang geus hayang. Geus teh hayangeun sarugi mah baby band Lexus. Mobil-mobil anu urang teh nyaho ngaranna teh tah. Rolls dan lain sebagainya nu sarugi. Hayalan nu susah mah yang apaan saja lain mobil atau kaleng susu. Hayalan komo karimun menyeletik. Nah iba keur cerita di sorga kok ngalamun naon nu dilamun atuh kendaraan hayang naon istana bubuahan bahkan bidadarina urang lamun nyaritakeun awewe sorga ya Allah ya Rabbi hese jaritakeunana sebab naon cak Kangjeng Nabi cinggirna ye lamun ditololkeun ka dunya panon poe surem ndeu kumaha coba lamun nyiduh nyakslak ka laut seungit jeung amis aju nu deuk numpakanna modal haji pede teu rido jai mah atuh teu rido protes urang protes ulah nah iya keur carita kok di sorga segala lamun akhirnya kan ditanya ku malaikat ente kunaon sih di sorga ngalamun kieu di sorga mah lain tempat ngalamun tempat senang yang bahagia ceknya ditawaranna naon ge asana teu ngeunah sanajan sakieu loba jeung mewahna nah sebab kula kehilangan sosok manusia anu selalu bebarengan waktu di dunia ngaji bareng ke masjid bareng bergerak di bidang syiar agama Allah bareng nyantuni yatim piatu bareng dan lain-lain sebagainya ke Mekah bareng nah iya di teangan di sorga eueuh kula mah kajen ieu surga mewah can kapanggih jeung eta tetep kula moal senang ya Allah cek malaikat saha nusok bebarengan jeung kula kiai anu ngaji bareng ke masjid bareng bahkan ke Mekah bareng jantuni yatim piatu bareng bergerak syiar agama Allah bareng can aya eta kiai eta panglaporkeun ka Gusti Allah akhirna malaikat lapor ka Gusti Allah aya seorang manusia di sorga ngalamun nanaonan cek Allah lagi ngalamun saja. Orang mana itu orang gerendeng? Lain. Orang gerendeng mah itu ngalamun nyana geus di neraka kabeh. Ieu macak malaikat. Ngalamun naon nu dilamunkeunana? Bejakeun. Nu dilamunkeunana cek nya ieu di sorga kehilangan babaturan waktu di dunia. Babaturan kumaha ngaji bareng ke masjid bareng ke Mekah bareng nyantun di yatim piatu bareng syiar ngaluhurkeun syiar agama Allah bareng can aya di sorga nyana tetep can bahagia cak Gusti Allah hei malaikat tanyakeun saha ngaranna tangan di neraka mun aya di neraka cepet bawa ka sorga langsung malaikat bebeja ayo sia barang jangan enggak sorga ka neraka tangan tangan di tangan bener ayah di neraka ayo kiai kok di neraka kiai di neraka hampura kiai ku di neraka ngeridit tanggeus aing
Masya Allah, atuh dan naonan kiai ngeridit. Akhirnya keputusan Gusti Allah kula titah neangan, ieu titah diangkat. Bener tah? Bener. Masya Allah. Bungahna kula lila kene cek kiai ieu. Isda teh lila kene. Cek Gusti Allah kapanggih angkat bae. Padahal masih 10 tahun kene. Tetapi begitu kapanggih titah diangkat bae. Diangkat langsung. Ya Allah, dibawa diseseh heula di haod Kangjeng Nabi, begitu dek dikasorgakeun kapanggih jeung Kangjeng. Da si mana? Neraka. Tos naon? Jangan babaturan ieu hiji. Gitu ka neraka. Atuh lain bebeja cek Kangjeng Nabi ka dieu. Geus, kuari mah ulah waka ka sorga. Teangan deui coba murid-murid. Teangan kawauh-kawauh. Anu di jero qalbuna aya dzarratun minal iman, sadzarrah tina iman. Geus. Kuari angkat. Tadi mah SK ti Gusti Allah, kuari SK ti kaula cek Kangjeng. Masya Allah. Atuh dana ka neraka deui neangan babaturan. Tinggal sieu bae aing ka sorga encan ka neraka. Ditinggalkeun nya na. Ya nungguan di lawang sorga kieu angel oge sih. Haji Samsung meureun ditu nya. Akhirnya neangan. Teangan atuh loba. Masya Allah geus murid, geus kawauh, nu alalakrab, nu asal wau, atuh pan di neraka karari bae keur naon? Neangan jelema nu aya imanan. Ya kula ieu. Si urang mana sia? Kula urang pondok, sangaran sia? Haji Pendi moal wakas ya mah. Aya ekstrim oge teh jelema nya. Akhirnya terus dicokotan. Ya Allah ya Rabb. Akhirnya dibawa sisih dihaod. Berangkat diasupkeun ka sorga. Kula maca dongeng eta aya sedih aya bunga. Ari sedihna atuh loba nu ka neraka. Bungahna ternyata seorang kiai, seorang manusia solihin anu geus ka sorga dibere kewenangan untuk mencari murid-muridna, mencari dulur-dulurna jeung kawauh-kawauhna. Ya Allah ya Rabb, aya bunga tan mantap kadang-kadang ngahajakeun silaturahmi ka kiai abeh diwauhan kunyana. Urang mah ngawuhan ka nya bisa nyana wau ka urang hese. Akhirna pada kula saat jeung Gus Dur wau akrab lain lalagaan. Kemudian jeung Mbah Mangli atuh wau, kemudian jeung Mbah Masum Jogja, patali aya dulur di Jogja. Jadi wau kuari jeung Habib Lutfi sangat akrab. Geus teu naon-naon ieu pikiran teh jang di akhirat. Kadang-kadang gitu tah, kata ka Habib Lutfi geus nuhun jasanya sering ka Cilongok, bahkan ieu ge geus aya di telepon. Poe tadi aya ti Maroko geus daratang ka Pekalongan, kula geus ditelepon titah ka Pekalongan aya mau tako. Nah ieu kadang-kadang nyurucut bunga ka aku gitu tah. Sebab naon? Ka impina beda Habib Lutfi teh mun kula jaritakeun impian-impian jeung jelema-jelema tertentu paling beda Habib Lutfi. Hese ditebakna kos Gus Dur. Hese ditebak nomor 1 lain. Tebak nomor 2 lain. Hese jana mah jeung eueuh bendu jana mah. Tuh sia mah seuri we heran aing mah. Katebak waing sia lah. Hese kos nomor 1 lain, kos nomor 2 lain. Jeung eueuh bendu deui ka jelema teh. Coba ge deukeutan Habib Lutfi eueuh bendu jana. Eueuh naon. Kula anu geus nyaho aya disebut nyaho jasa wa meureun besi tapi hafal insyaallah. Nu dimaksud kula lain sakadar di dunia jang engke di akhirat. Sebab pernah nyana nyaritakeun impian nyana deui nyaritakeun impian ka peuih jeung Kangjeng Nabi di lingkungan Kangjeng Nabi aya A B C D E tah ceuk kula diengkeun aing aya eus ieu aing ngadaengkeun Haji Pendi eueuh kabari deuk kaol Habib Lutfi malah nu ngobrol masyaallah kapanggih jeung Tuan Syekh. Kemudian gitu garendeng jeung Tuan Syekh Abdul Qadir
aya Habib anu di luar negeri dicaritakeun kula sok kadegeun aing aya eueuh sih di dinya teh Haji Pendi eueuh deui bae. Macana kan ieu maca. Lah ieu keur carita jadeketan ahli-ahli Allah. Keuntunganana lain sakadar di dunia mere pencerahan tapi seperti dongeng nu tadi sahanu nyaho ke misal Gus Dur Gus jelas tah mah di akhirat di surga jangan ngalamun. Gus kenapa ngalamun aja? Ada yang belum ketemu. Siapa? Itu Haji Pendi. Biarin aja sih. Enggak usah dia mah udah. Biar jadi areng dah. Eta dongeng nomor kahiji. Nomor kahiji eta dongeng. Dongeng nomor kedua. Kula manggihan deui aya hiji jelema di duniana ngabohong bae. Nya mah lamun teu ngabohong ngiri awak. Dagangna teh ngabohong bae dagang. Dagangna ngabohong bae. Aya ahli politik mah politikus mah ngabohong teh emang parantina. Amun teu ngabohong mah teh jadi politikus. Nah, tapi orang gitu-gitu ge ya kuari khawatir. Setelah kukula dibaca tentang perjalanan politik sangat mengkhawatirkan. Urusan pilpres teu khawatir sebab tama pelaksana. Tetapi nu sangat dikhawatirkan caleg. Bermunculan caleg-caleg non muslim. Engke kuari kan geus aya 500 sekian puluh caleg non muslim 570. Ye lamun engke nya geus menguasai parlemen. Kuari bae kuari karaka sabaraha hulu geus kos kieu. Kula kadang merenung, ya Allah ya Rabb, isi kumaha kahareupna. Caleg bermunculan kafir non muslim. Nah ieu engke ka ditu da lamun di Tangerang aya sabaraha kursi, provinsi aya sabaraha, di pusat aya sabaraha. Lamun 570 nu jadi saparo bae. Berarti kan geus 200 sekian, 250 bae misalna. Masya Allah kan. Eta kan kakarak tahap awal, mungkin 5 tahun ke depan dan selanjutnya aya oge sih bedak hati kumaha kadituna engke. Sementara MPR kan geus teu berlaku, mandul. Keputusan pada kitu diserahkeun ka rakyat, sementara rakyatna kuari kan milih ge lamun dibere duit. Tidak sadar bernegara, tidak sadar berbangsa, tidak sadar beragama. Masa si Haritanu kudu dibawa ke pondok pesantren kiai cium tangan. Aju dipilih kan orang Inggris. Ieu mah keur carita soal kekhawatiran sebab ningali karakter bangsa seperti ieu. Aya tah saeutik kekhawatiran 5 tahun ke depan Masya Allah. Nah ieu mah keur carita kekhawatiran mantak hati-hati komo ieu urang kota. Nah iya mah geus beta mah salah satu kekhawatiran. Nah iya kuari jelema di duniana ngabohong. Aeh lah maot kiamat caritana. Nah barang geus kiamat arti timbang amal. Jibedi maju. Timbang. Begitu ditimbang salat aya. Puasa aya, teh husu-husu ge salat ayalah. Zakat ya sakapeung mah osokan sakapeung mah. Fitrah bae mah osok meureun. Tapi di samping eta zalim aya. Kemudian naon kitu garana dan lain-lain dibandingkeun kagorengan jeung kabagusan teh 50-50. Saimbang, ya Allah ya Rabbi, saimbang ya saimbang. Teu berat ka bagus, teu berat ka goreng. Pas. Akhirnya cek malaikat terserah nih ka surga mangga, nih ka neraka mangga. Ya ieu mah akur, bisa di ka surga los, bisa di ka neraka los. Dibebaskeun. Tapi jangan ngomong kieu, can nyaho kan ka surga kos kumaha, neraka kos kumaha. Akhirnya nanya, coba tolong jelaskan surga. Cek malaikat perem bedak. Wah kemewahan surga teh ditayangkeun.
Wah, itu tentang bangunan, tentang kendaraan, tentang buah-buahan, pakaian dan lain sebagainya. Beres. Coba neraka. Berem cek malaikat. Beda. Wah, neraka. Dengan ribuan tahun teh. Penyiksaan, siksa neraka. Wah, geus mah orai tina seuneu, kala tina seuneu, bayongbong tina seuneu. Dan lain-lain tidak seuneu. Beri gidik. Akhirnya, nah gas. Milih mana? Lantaran tukang bohong di dunia. Pasti nama sorga teh neraka teh sorga. Ya, cek aja pendi. Neraka. Milih neraka. Sebab di dunia ada kan nyana mah lamun henteu kan gitu. Ya tukang bohong mah kan gitu. Ya di akhiratnya kababawa. Jadi di akhiratnya dianggap punya sorga, neraka ya. Neraka berarti sorga. Jadi nyana milih neraka teh dianggap punya sorga. Ya malaikat neraka lah. Malaikat kecil kok. Cek malaikat ibu dak sableng amat sih. Akhirnya Haji Pendi milih neraka. Khayalannya nak pasti sorga. Begitu asup ke neraka panas. Kok asli sakjana? Kok asli? Asli atuh kekerepekan ya nah. Gogoakan cek malaikat bungan saha. Tadi aya geus ditita ka surga kok neraka. Ye, cek cenah teh sugan teh mah cara di dunia. Emang di dunia mah kan lamun henteu, tah mah sia. Cek malaikat tuh kagak bohong. Ye, pugu kurang 3 kilo, disakilokeun ku sia. Nah iya tukang nggak bohong mah, ya nggak bohong meteran, ya nggak bohong timbangan, nggak bohong zolim, nggak bohong hitungan dan lain sebagainya. Engke ternyata nyana kabawa tah ke akhirat. Jadi kunya nanti ya dibawa pajar gitu malaikat tukang bohong goblok gitu coba. Malaikat mah tengah bohong bolon. Akhirnya jadi kikian malaikat. Coba nu jelasin atuh geus jelaskan neraka. Entah ya mana minta. Ayeuna lapor ka Gusti Allah. Nyana sebab laporan malaikat kan tadi titah milih. Geus mana kuari amal kula nu bagus. Kula hendak nanyakeun amal nu bagus. Ih kan boga keyakinan ka surga jeung ka neraka mah lain ku amal. Nyaho kula ge. Ya gegera dia ulah ngobrol panas. Tadi kan kula titah milih antara surga jeung neraka. Kula pilih neraka, coba kula ka surgakeun, bejakeun ka Gusti Allah. Akhirnya laporkeun ka Gusti Allah. Laporkeun, ya angkat oge. Jadi tetep maksudna tukang bohong mah titah milih ka surga ge neraka bae. Tetep bae aya bae teh ka neraka bae kana dianggap malaikat tukang bohong. Ye, ngaji atuh sia. Malaikat teh loka bohong. Orang lain gitu karakter bohong. Kabawa lah ke akhirat. Sakapun waktu gula baca eta dongeng eta hayang seri oge di lain waktu mah tapi maksudnya ieu sedih oge gorenganan bohong tetep bae kabawa ka ditu nu tadina titah ka surga ge lantaran tukang bohong tetep ka neraka heula. Nah mentak hati-hati urang salila hirup di dunia mun dagang jadilah pedagang anu jujur. Ulah eureun dagang jak Kangjeng Nabi teu pernah kapanggih jeung pedagang hajuni teh eureun dagang. Kapanggih jeung petani sing jujur tanina jak Kangjeng Nabi kapanggih jeung petani teu nitah eureun tanina malah dibere cara-cara tani nu rapi. Kapanggih jeung panglima Kangjeng Nabi teu titah eureun tinitah eureun jadi panglimana jadi askarna. Tapi Kangjeng Nabi mere jangan sing jujur jadi panglima na jadi askarna. Lain ulah jadi polisi tapi periwit teh hiji bae. Ieu periwitna 2 3. Isuk-isuk nu ieu periwitna, sore nu ieu. Peuting ditiup keneh teh periwit. Ulah nah, gitu keneh tentara. Nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam iya urang dorong doa ke almarhum sosok seorang alim, sosok seorang kiai. Ulah ditingali gorengna Allah Maha Pangampura. Urang tingali bagusna sebab Kangjeng Nabi selalu ngalung.
di alam ku urang dicatat ku malaikat. Urang sok ngalem ku mayit bagus gitu. ID Bandung mah di Garut lain ku mayit sae paeh. Kayak badal bait khair eta pangalem dandakeun terus ulah sok dijore-jore. Mun aya dulur urang, tetangga urang, nomat gorengna ulah sok disebut bagus dabe terus bae ku urang goreng mah kabeh ge aya. Tapi Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim ku ghafurna Allah. Urang boga keyakinan dihampura. Da ieu bakulama eta beta dita almarhum hiji jelema bisa ngaji tur ku Allah ditembongkeun teu bisa ningali jelas kanu sejen sababna nyaritakeun ka kaula tentang tina obat. Kemudian bagusna eta geus jelas maca Quran, maca kitab mah terus bae. Katingali lamun lain dibere maziah ku Gusti Allah naon. Maka dengan maziah etalah urang doakeun mudah-mudahan almarhum kasalahan-kasalahanna dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amal bagusna ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keluargana, putrana, istrina, mudah-mudahan ku Gusti Allah dibere salabar, tur tawakal ka Gusti Allah bisa neruskeun sepak terjang anjeunna dalam rangka li'ilai kalimatillah melalui pendidikan pondok pesantren. Dulur-dulurna kabeh, Ki Lukman kabeh mudah-mudahan sami-sami ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang selaku muridna, kawauhna, tatanggaana kabeh nu aya di dieu mudah-mudahan urang husnul khotimah diaku ku anjeunna ku Malim Derahim di akhirat selaku muridna ku anjeunna selaku muridna sehingga urang di akhirat loba nu ngaku kiai anu ngaku kiai sehingga urang dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naila ala kadar jang sebuah itibar baik dan kulama sekali deui hiji ada kampung jadi ngomong teu bisa bahasa Indonesia pacaletot bahasa Melayu teh kacaletot bae mentak di dia tadi nanya kaki Lukman di dia bahasa Sunda cenah pan ari ka ditu mah tuh kaki ka haji sakarang-karana teteh utin esa tukang sayur teh sitin kan Melayu di dinya mah tah sitin mah gudang balok Melayu suka bakti orang di dia mah Sunda nya atuh Sundana jore dinya lah ieu mah kula lain naon ku hiji na babarengan ge geus wah pohara bunga luar biasa ulah aya naon di antara urang ulah aya sekat yuk urang silih doakeun urang kampung di dia orang kota silih doakeun jeung mun aya naon-naon yuk urang pecahkeun babarengan dalam rangka ngajunjung agama Allah Subhanahu wa taala. Loba keneh dongeng mah dua bae heula tanya sakitu bae tengetkeun tah dua ge insyaallah teu kudu make dalil. Bararisan jasa dalil mah kuari. Wah, jarago boro-boro nu ngaji ieu ge mun geus ngadalil an-nadhafah minal iman. Heuy, ka mana lompat teh? Ngadalil sadaek-daek we nya. Gitulah para jamaah kaum musliminnya. Kapunten tina samudaya kalepatan sareng kirang-kirang kula aju bungahna deui di ditu kapanggih wae jeung Ki Lukman nyalateun kapanggih terus atung nikahkeun kapanggih aju seri ka Cilongo kula kada jadi geus asa-asa alhasil neruskeun baheula abah kula akrab jeung Malim Derahim anu dari kula ge ku ari akrab jeung almarhum jeung Ki Lukman jadi nerus alhamdulillah kakurangan-kakuranganna mah ngaranna ge jelema geus ulah sok dibongkar-bongkar sakitu ala kadar pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalpatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.